warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Nama modai. Alhamdulillah. Kang Ayang nama Kang Ayang? Alhamdulillah. Kang Eng nama Kang Eng? Alhamdulillah. Wilujeng wengi kasadayana palawati. Iya mah tumben penyebut alhamdulillah. Soalnya Kang Ayang bisa kesiniran. Soalnya Kang Ayang bisa kesinirannya. Aduh. Bagi sadayana kusim kuring dipi hormat alhamdulillah tepang deui urang sadaya dina wengi Sabtu ayeuna dina acara ngaronda nyaeta ngaguar obrolan budaya Sunda. Onca ayeuna Teu ayeuna geura. euy. Teu kurang ku Usaha deui. Pagi sadayana alhamdulillahnya urang dina kayan sehat walafiat, pangitan ayeuna sok sanaos tadinya aya hujannya. Alhamdulillah. Teu tiris teuing. Biasana mah aduh lebat magrib teh Kang Eng, nyorot-corot gitu eta. Rada haneut namanya alhamdulillah, pangitan mudah-mudahannya ti lemur-lemur tetanggi urangnya saur nama kami teh duh cenah tos rada ieu cai. Alhamdulillah ya kasiramnya gitu. Seur PDAM. Mohon PDAM hampir saat. PDAM hampir saat eta teh perusahaan daerah air minum terus hampir saat komo urang nulir perusahaan cacat perusahaan tapi kalau di sadayana panginten naon we terjadi di lingkungan urang nya panginten eta teh urang syukuran we ka Gustinya kitu naon wae anu ditibakeun ka urang sadaya kata tangi urang nya Kang Ayang karencangan urang utamina neng olah ge teu acan jagjag nuju ka Bancen cek sepuh mah neng olah ka Bancen keneh eta teh Moga aing ngadamang neng olah. mugi ngadamangnya neng olah tah kita pergi sadayana kusimpun di penghormat dina wengi ayeuna malam Sabtu insyaallah simkuring bade ngajalankeun tugas kewajiban nyaeta ngaguar obrolan budaya Sunda nya tapi sataacana simkuring mah henteu naon teh henteu capek-capek henteu naon teh moal bosen-bosen. Naon moal bosen-bosen teh bade ngajak ka palawati sadayana, hayu ieu teh urang bagikeun kumargi ieu acara teh live dina Facebookna Kang Ed. Wah, live streaming ieu teh modai. Live streaming eta teh naon? Siaran langsung dina Facebookna Kang Ed. Anu mana bilih anu teu acan uninga aing ngarona teh cenah jadwalna teh irah cenah Kang Eng. Malam Salasa, malam Kamis, malam Sabtu. Duh, lain etanya geus puasa Senin Kamis. Tapi da panginten Kang Engnya urang mah da teu aya hiji waktos anu kaliwat keur ngaruat budaya mah nya. Moal aya ngan pedah urang mah pangintennya da seueur aktivitas teh. Da ngarona oge di kampung urang di mana-mana jadwalna ge sapenting sakali saminggu sakalinya sekali tah kumargi ieu bentuk kecintaan abdi sadayana di saminggu 3 kali ieu mah geus minum obat kan ada obat makan sih dinten 3 kali. Obat masa dinten 3 kali tah ieu mah samingguan 3 kali tah paita sakali deui bilih hilap pangeng malam Salasa malam Kamis, malam Sabtu. Eta teh dina jam sabaraha cenah Kang? Jam 20.30. Jam 20.30. Kadang-kadang upami aya wagelan. Kamu naon hangitnya? Eta nuju biasa di pangkar. Olahraga. Lain ai ngadenge hangit teh asa bunga. Apa tadi bakal kanggo pae teh? Bukrak itu didodol simkuring teh. Makal ieu naon? Wih, bakal boleh. Bahan peledak eta mah. Tapi mau ngadai teu jeung kemangna boleh teh. Boleh nawe Kemana tuh? Tapi kita bagi sadayana sakaya dia di malam Salasa, malam Kamis, sareng malam Sabtu, urang insyaallah ieu live streaming secara langsung dina Facebookna Kang Hen dina acara ngaronda ngaguar obrolan budaya Sunda. Tah pangitan oge teu hilap dina wengi ayeuna teh siaran langsung tah enjingna tiasa ditonton deui modanya dan siaran naon? Siaran tuna. Di mana cenah teh? Di sina pamidangan sok ya itu nama di mana lagi. Oke, panginten bilih pargi sadayana hoyong ningali cenah ieu episode ngarona nya Kang Ayang kapangkarna sabaraha kali episode eta ngabahas nama tiasa dikunjungi dina akun naon Kang Ayang? Karinding lingkar. Wah, tos hatam. Akun YouTube Karinding lingkar. Bilih cenah anu
Facebook na Kang Eng teh kon wow aktivis teh ngaberebet mata pilih capek milarian Facebook na Kang Eng tiasa dina akun YouTube Karading kitunya modalnya Kang Eng dina wengi ayeuna teh painten tadi sim kuring Kang Eng telepon Mamang Hansip teras panginten si Amu Lain nanti iseun atuh ka mana cing teh. kepanduanana eta teh angkat duanana mudik kan teh caket nu hiji karanjing nu hiji ka Sukarameng Kau baik kulan si Maon ke marajian cenah. Marajian. tadi teh cenah hampura kalau margi-margi ngarona da mah teh kumaha da ieu teh cenah Adi mah teh kudu Adi Rek parajianeun cenah. ya terus panginten eta Pak Hansip mah aduh tugas sanes ditugaskeun ti desa cenah. Hapunten cenah ka Pai ka andai tolan. Teu sawios. Tapi panginten Kang Eng di dieu teh urang oge moal kosong. Aya anu bade ngarencangan ngobrol ngarona dina wengi ayeuna. Ayeuna terang eta teh si Wadewo. Ayeuna teh panginten ka Gitu gitu Bandung. oh, di Bandung ayeuna teh. Pang kembali geus dirintakan ka Tasik. Tah panginten satu acana urang ngabsen, urang saurang heula Wadewo teh. Wah lah iya geuning. Assalamualaikum. Rasul. Amin. Wah siga tos marema nu hangit betul. Ya, wangi kan ya. Eta nanti gaun Tinggalan. Tah pagi sadayana apa itu di parantos aya nya anu ngarencangan ngarona dina wengi ieu. Oh, teu keung teuing. Wacuang jeung Urang cileun teuing dina wengi ayeuna. Wah, panten abi widi heula bade ngabsen heula anu ngarongton. Oh, mangga. Lanjut eta duh. Kopi heula. biasa. Sok error. Coba tukang kopi heula ganti. Juga kopi dah ganti sih mana pengajian. Nah. Manguguk ieu hiji deui wa panganan malaysia. Nusa Sari ka mana tuh? Ieu mah sanggopi tema. Ieu mah biasa mun supir mah supir tema. Kalasan panginten piduan di sedayana kangenya Kamani anu biasa jualan kopi jadi pembantu pembawa berita anjing ke bade sidang. Sana sidang polisi sana ya. Bade sidang skripsi. Mudah-mudahan sih Mudah-mudahan sih dilancarkeun. ya sih dilancarkeun. Dugi Kang ke wisudanya Amin. Itu eta. Kang Eng siap urang absen heula nu paranco. Apih Dudi Lujeng Wangi. Biasa. Lujeng Wangi apih. Sareng Ami oge di Cikadongdong. Ka Abudi oge Lujeng Wangi Abudi. Abudi Lujeng Wanginya. Kumaha eta si mah nu nyumarajian. Dan sangkat pembina tes Abudi. Itu ya sering cakat nu sareng Abudi si mah teh. Makonam tehnya. Lanjut Kang En. Kang Haji Awal. Kang Haji Awal. Terus Kang Haji Awal biasa eta mah ti Majalaya. Juragan Beas. Kang Awal mana beasna ye ngeseap di dieu ye. Ini geus rada pacek. Daripada pacakling. Iya dipake ngarona wae ku Kang Opay Kang Haji Awal. Pakai ngerana wae jeung geus beas ngerana kalimat. Beas balong saat. Duh, dah ieu korenas. Itu saliosnya. Lanjut Kang Sani Kang. Biasa tein. Teh Iin. Ya mah. Juragan dastar sareng bulu pupus di rancaeke. Lujeng Wangi. Enak mah kamari mah geumpeur. Enak bentes enak. Teresti Ageung. Iya tah di Riau di Siak Lujeng Wangi oge. Terus Teh Yuli Cigalontang Lujeng Wangi Teh Yuli. Teh Yuli teh anu gaduh garapan kayaknya. Wah. Gaduh naon? Fortuna. Catering Oh, catering Fortuna. Betul itu Fortuner. Mobil. Mobil namanya. Tapi yang mundur itu tuh mundur gitu kan. Wilujeng sing sukses sing lancarnya. Amin. Lajeng Kang Esa deui. Neng Ola. Wah, Neng Ola, Lujeng Wangi Neng Ola. Ringariku. Ah ya. Sitapak. Tujuh teu damang. Itu damang sitap biasa. Sitapak cinta.
Mang Deong, Mang Neo. Raja Bako. Raja Bako. Ciladug. Lain acan ngaranna mah ieu kan ieu. Iya. Eta mah kudu disamat. Kudu disamat. Disamat ujug-ujug ruruk gede. Ciladug. Tanya Kang Dadan di Surabaya Wilujeng Wengi. Surabaya. Sareng De Heti oge di Mojokerto, sareng Biaya Wilujeng Wengi. Hmm. Pun Bibi Wilujeng Wengi. Teh Ati di Bandung Wilujeng Wengi. Insya Allah di Bandungnya. Insya Allah anjing beda ka dieu Ah, sebenarnya. jemput Lagi jemput. jemput ya mah. Aduh, ini nanti. Iya, gitu maksudnya. Tapi kita harus di bahanan sikat kawat. Sikat kawat. Kang Tata di Lewiliang. Kang kata eta teh pakanit teh. Pakanit ya. Di polsek sobat dari dari Hansip. Eta biasa Kang Tata mah di Lewiliang Pakanit Bogornya. Bogor. Teh Ucu di Perum Sukawening. Teh Ucu di Perum Sukawening. Teh Ucu salamna ka Mang Us. Ira Kang Us pada suping ka Ciawang. Ciantos. Ciantos. Kang Atep sareng Teh Ica di Cisayong. Teh Ica. Aki kemot teh di Aki Ciawang. Aki Komat Agwe. Aki kemot teh Sanggar. Gering Gandari. Gandari. Ada saminya. Bajang. Ya daengnya ya Mikaela Junior. Wah, lain budak ayeuna mah wah teu Wah, salah lagi. Mikaela Junior Ini sebenarnya. baru ini nggak sakit tikaran Sekarang lagi. Enggal gerangah leuang paupai. Kayak penenang. Siap, Neng, mangga. Kang Bahamus oge di Rawa. Bagus dirawa. Bahamus oge lah bade ka dieu tuh. Nah, kabeh teh kirang nuju kirang sehat Bahamus teh. Nyuwunkeun pidona ka sadaya mungkin di tinggal. Di Antos, Bamus, Gudewo, Bamus. Oh, Oke Kang Deni, Kang Dir Al-Bukhari di Kang mana? Denny Al-Bukhari tadi Jakarta. Jakarta. Wah. Wah. Kang Dir eta teh. Tapi so mika cinta kalau mah cai Cai. dewa. Ah. Cenah ningali ngarona teh asa diurus. Kang Ipe di Sumedang, Wilujeng Wengi. Oke Kang Agus Susanto oge sami di Sumedang, Wilujeng Wengi. Wah, Dago pakar atas Kang Ipe dago pakarna mingon kamari. Terus Mang Aso di Cinyawar Garut, Wilujeng Wengi. Mang Aso di Cinyawar Garut Wilujeng Wengi. Kang Adim di Bekasi. Kang Adim di Bekasi. Kang Teteh oge aya Teh Yaya di Bekasi, Wilujeng Wengi. Wilujeng Wengi. Kaitan modal penonton anu sok maranco di acara ngarona gitu eta teh sok sanaos anjing oge sok ngarongkon Kapangintan oge di dieu oge sim kuring teh dina acara ngarona ieu teh ngaraketkeun tali silaturahmi. Oh ya mah Kang Upai ti Cianjur nami Kaila teh. Oh Mikaela teh Cianjur. Ti Cianjur, Wilujeng Wengi. Ieu teh nu mawi ieu teh nuju mutar. Nuju mutar. Dibuka tinggal mutar. Biasa, kayak pengen kurang katingali saha Mikaela teh nya. Siap jeung Sareng Teteh di Sukabumi. Oh, mohon sareng ka Epon di Sukabumi. Piduhana cenanya ieu teh duh hawar-hawar mah bade PSBB deui. Di Jakarta. Ariwang deh. Ariwang. Mudah-mudahan sok sanos kitunya sing dilancarkeun orang-orangnya gitu. Keunah tina balai eta corona. Nah gitu. Tah pergi sadana panginten rengsenya ngabsen narongkon gitu eta panginten urang lajengkeun di absen anu narongkon marancok ieu teh terus-terusan nonton. Kamari alhamdulillah kangengnya Ya. rekor Rekor. kemarin pada silat 2. Oh. Lu nonton sampai tos 1250. Alhamdulillahnya. Tah mudah-mudahan we beuki seueun nu nonton. Da urang mah painten beuki seueun nu nonton teh beuki reueus. Bagi tambah semangat berkaryanya. Aya penerusna nu nganyerkeun budaya gitu. Geuningan loba balan urang. Gitu. Teuing nya Tekeung teuing urang teh kitunya. Duh ieu tadi nama di wong ieu enggak sakarareun gitu. Alhamdulillah ya sih mah. Tah palagi sadayana panginten satu akan sim kuring ngabuar kana obrolan anu bakal dibahas naungi ayeuna. Panginten sim kuring bade biasa wa bade ngawi heula. Ngawi heula. Tadi kapan Pak Kudu tadinya. Tahu. Sekolah. Enggak cenanya. Panyunut. Ngopi heula. Kau Pai Panyunut. Mohon pamunut. Oh, pamunut. Tas digentos. Dia ngawi. Cek sim kuring teh kieu cenah mangga bilih bade munut lagu mah. Asal teh munut Yuswa. Ulah sim
simkuring dipetakeun Iya. mulai budaya Sundanya. Apa? Mau dikubur sama Meh Mawar. Ulah kakek lebar. Kayak deui abi teh ieu teh. Ngomong odai mah. Sahade nu nangieun gedenya semangat Ngomong naik. odai mah di daerah dieu teh kurma odai wungkul. Makan ke makan urang laminati we. Nanti laminasi Lebar gitu. Eta orang bungkus ku daun cawo. udah keslaw. Jika kana leupeut nya. Siapa pergi sadayana urang hageungkeun heula hiji kawih nyaeta Tasik nu urang. Prung Mang Odai. Ya. Siap. Di galeren Singapura alamna eta kacida hiji tempat anu nandung kakelah gunung galunggung sasakala lemah kasih tempatna kegerhan juang ciri tempat anu resik sengitna matanya buan Tasikmalaya nyangga budaya Tasikmalaya tempat wisata Tasikmalaya nu balarea urang jagati ayeuna Tasikmalaya nyangga budaya Tasikmalaya tempat wisata Tasikmalaya nu balarea urang jagati ayeuna. Sasakala lemah kasih tempatna kegerhan juang ciri tempat anu resik sengitna matanya buang Tasikmalaya nyangga budaya Tasikmalaya tempat wisata Tasikmalaya nu balarea urang jagati ayeuna Tasikmalaya nyangga budaya Tasikmalaya tempat wisata Tasikmalaya nu balarea urang jagati ayeuna. Alhamdulillah. Eta perisanana kawih Tasik nu urang. Eta teh panginten hiji kawih anu bukti kacintaan abdi saya ka Tasik gitu ya. Dugi ka panginten yang mudah-mudahan ieu teh tiasa katampinya ku halayak ramai. Insyaallah. Utamina mah ka urang Tasik teh nya eta. Oke panginten kitu hati sadayana simkuring dirinya sareng rekan-rekan sing konsisten utamina mah eta nya Odai. Kuma kon Konsisten. Sanes konsisten. Sanes con. Ini namanya penting ayeuna kakek asana kana gawir wae. Gawir wae kumanya. Tapi panginten teh ningalikeun tawis kabingan. Nah, Ieu nya. Kedabingan motivasi Tapi Kang En abi mah tos teu binga cenah. Bunga. kembung di tengah. Eta tadi tuh si pangyanakeun eta. Naon. Koneng hideung. Cing teh kana kempes tuh koneng hideung. Tapi kempes teh teu. Da acan dagang di leuh. Da kamari maya ke nawisan bade nyebian kulingis kumaha ditojos. Eta mah eta teh mah kumaha yang gede. Nah, saya bisa mah rata. Palawi sadayana panginten Kubu abis teh gawang ceng. Kumaha? Henteu ah. Nah, sakitunya gitu. Panginten hayu wa ayeuna panginten urang ngajak karerencangan sadayana nontonnya nu ngajumpa kana Facebook banyak urang sesarengan ngaguar ieu temana teh dina wengi ayeuna mah 10 penyanyi Sunda terbaik. Nah, sareng aya
tilu pesinden legendaris. Legendaris. Katanya. Nah, panginten eta ieu ge janten wawasan kanggo urang sadayana gitu. Utamina panginten orang Jawa Barat pada khususnya anu memang panginten ieu teh para penyanyi-penyanyi legendaris ieu teh geuningan urang-urang itu di Jawa Barat. Di Jawa gitu, Barat, eta asli. pada asli. Oke, teh hilap pentanya da seueur penyanyi oke nu ti Tasiknya, seueur anu ngaradon. Ngaradon Di Walana aya geuning presiden teh nya aya dialajat aku gitu tah urang itu. Nah, setelah kenapa kita kurang kenalan lagi? Wah, Rasim kuring bagi teh akrabna teh manggilna teh Wadewo. Ini nggak ngasih nomor tiga. Teruskan we. Wah, panginten sim kuring mah nya akrabna teh dipanggil kawa teh. Wah, nya Wadewo. Mohon. Saha tuh nami aslina teh Wah teh? Ari nami asli nama ngagorolong itu. Kumaha tah? Da asli mah di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Pohon di Kudus, pun bapak di Kudus, pun biang ge di Kudus tahun ini. Nah, teh. Janten ari sadaya teh genep abdi teh. Abdi pangalitna. Terus. Ari eta pun biang teh, pun bapak tas pun naon atuh ari nu sanes di nu kahiji nu kalima. Nami Sunda sadayana. Ah, ari abdi tungtunganku ngagorolong. Nya. Saura teh eta teh warisan. Warisan. Warisan nami warisan. Supados Jawa teh teu ical gitu. Janten abdi asli nama Sukmoro Dewo tuh kan. Jadi asli nama Sukmoro Dewo. Upami di Sunda mah Sukmana Dewa. Tapi guru pun bapak kan diimplik-implikan nami Sundana Aceng ngawin nama. Apa Aceng? Aceng. Wah, di dia mah Aceng gitu. Almarhum. Nah gitu janten abdi teh nu bungsuna di warisana eta hoyong digentos ka puguh Pak Piduka nangis dah. Ka guru BK-nya, ka guru BK Pak Hidayat Surya Dilaga apa itu apanya? Hidayat Surya Dilaga legendaris urang bahasa Sunda. Tah, gitu pada diciwit pas Surya Dilaga teh eta teh warisan montong jebleh cenah. Dan senengna almarhumah nyiwitan we patuangan eta teh. Menuju SMP abdi eta. Gitu panten abdi mah. Janten teu ical dina kalawitan Jawa oge abdi ngebahas gitu. Katana da hirupna di Sunda atuh katanya. Piraku ngan ngilu modal jeung sare unggul gitu. Tidak bisa kuat. Jauh di jugjug angang nitan ka dieu gitu. Hayang ngabuktoskeun sare geus. Aya pemuda anu masih wantun nanjeurkeun nolot dina budaya Jawa Barat. Karena budaya Abdi alim eleh teh kudu dikempot gitu. Di kempot oge kan di Jawa nya. Tapi orang Sunda sadaya di Bandung mah nu SMA Pamipet Pisate manehna jadi kempot. Pada remaja-remaja sadayana. Tapi aku urang teu kitu. Jadi uang mah hoyong ngajak gitu ka khususna ka daerah Jawa Barat tah nu ti kulon, nu ti kidul, nu ti kalen. Hayu urang tanyakeun budaya urang sorangan gitu. Budaya Sunda urang sorangan gitu panginten. Nah, eta panginten pergi sadayana nami aslina teh Sukmoro Dewo. Tong kaget ya. Akhirnya diaslikeun teh wawu. Biasa gitu geuninnya di Sunda masuk kaya latihan teh geuningan. Gitu. Jadi sebabkeun nami aslina teh wawu. Sok disingkat dari Sunda mah. Sapertikeun Kang Hen, eta apa tuh ngaran aslina teh? Hen sepeda. Ah, itu saja Gitu. Kayak apa itu di Sunda meupan sok aya landian. Landian gitu. Ieu ge sapertoskeun ieu ya. Pilih teh ieu pan panggilanna teh seur. Naon wae. Nu kahiji kapungkur panggilan teh Nyi Oting. Tapi kabudak Pensiun aja nyorong teh pensiun abdi. Teras paitan aya Kang Mamat mah. Panggil ternyata mah sebatan rerencangan kapungkur. Tak ayeuna mah anjeunna teh nolana teh Mang Oda. Ari nami asli teh saha? Nami aslinya mah oh sami teu wau abi ge. Aya teh wau. Rahmat Eta Darmawan. sekarang pagiling gisik kita. Oh teh kieu we nya di jalan beda balik ke bumi Paramat Darmawan. Duh terkenal. Maka ngerek mere duit. Balik deui. Modai. Oh, lamun Mang Oda mah sadayana geus nunjuk ke poin itu.
Tah panginten bagi sadayana ieu anu cari digedengan abdi panginten namin asli Bapak Sukoradewo. Tah panggilanna mah akrabna sebut teh Wadewo. Wadewo we jangan gampil lah. Nah, aktivitas teh ayeuna naon gitu tah. Hari aktivitas mah abdi ngaulang Ngamulang. IPA gitu. Nanging aya deui sagedengan eta di kalasan di SMP UA di ditu. Sudah di SMP Sewiji. Di Bandung Pak. Belajarkan budaya Sunda oke. Di Bandung ya, Pak. Di Bandung belajar budaya Sunda, kolaborasi sisingaan sareng tari rakyat. Alhamdulillah digiring da barangkali SMP teh alhamdulillah ke 150. Alhamdulillah. Seur geuning Pak. Ya, Seur. alhamdulillah soalnya tari rakyat mah tos 50. Mun eta singana seperti Jawa. Singana genep tidur sama didinya. Kalau pesan dan sisihan yang terus manggodet terus di panggung gitu teh kayak acara-acara dinas pendidikan pasti ngulam SMP tilu hiji di abdi gitu. Mari terus digelarkeun sekolah seni budaya. Sekolah seni budaya. Oke, panginten bisa gedengan khusus ayeuna ulang pelajaran mah. IPA. Bisa gedengan eta oge panginten ngaulang eta mohon eta mah dina sanesina esku mung panggilan jiwa lah gitu sarencana Payaya Sukarya we teh eta nu inti nama nu ngagerakeun pisan mah gitu tah. Saya alhamdulillahnya gitu. Jadi kieu panjang ki urang teh panginten. Ternyata ditilik ayeuna mah di kota tehnya karena budaya Sunda teh tos mulai deui. Mulai bawa. Panjang ki abdi mah nya urang teh batur. Nah, Jadi gitu. pas ditinggal di TV, Seur. Emang kan model dina TPRI nya sok aya geuning anu acara naon sontet teh nu Sunda anu ngawi Sunda naon sok aya geuning. Utami ge panginten kapungkur di Tasikmalaya nya saya kapungkur atau kamari-kamari nya kan. Model di Aya panginten stasiun TV-nya. Priangan TV terus panginten Tas TV nu di itu teh di Nuansa TV. Eta teh hanteu kana budaya-budaya Sunda kan kitu nya. Nah, tapi panginten idina teh ayeuna teh langsung ka kuping deui nya. Ka kuping deui tah lagu Tasik Resik. Abi seneng tah kalau Tasik Resik sok biasa dina eta. Jantan hari ayeuna ka mana? Nuhun buruhan. Mata ayeuna mah simkuring sang rekan-rekan teh da teknologi teh da kumaha urang anu narima jeung olah nyawa gitu eta. Kumaha urang narima jeung olah. Jeung ngagunakeunana gitu eta. Atuh panginten teu saalih nya kaawonan kagorengan, tapi panginten upami digunakeun kana saya mah insyaallah sae. Kasimkuring teh ngamanfaatkeun ieu media teknologi kanggo sinar budaya. Kapan lamun ieu mah tuanya urang teh kudu masang izin stasiun TV. Wah, sabaratus juta nya. Iya, sahabat kampung kan gitu aya izin nonton TV tah jantan sabaraha eta teh. Nah, eta. Karasan panginten kamari ge SIM abdi terdaruas mah ayanya kami terada rame geuningan anu bade anu live streaming cenah bae digugat tuh cukup gitu. Kan uing tika karang lawang. Masa piraku gitu nya kan urang teh gaduh kahoyong gitu. Kata ragelor, sekarang biar gini ayeuna. Alhamdulillah teh ngarapnya. Harap deui. Mudah-mudahan masih ngarap itu. Kelas lah gitu. Tanu salajengna pergi sarena panginten apa itu maros ke kieu panginten saha-saha tadi ulang di SMP terus panginten aya kegiatan aktivitas bisa gedengan ngawulan tadi teh ngagirimkeun barudak lah itu barudak kana budaya. Terus panginten kieu tah itu maros teh naha resep kana budaya khususna budaya Sunda pasti iraha noho kapungkur nah ujung-ujung kemari wae Ari abdi ti ngawitan kelas 3 SMP tahun 78. Waduh, ngawitanana teh Senior hari bapak mah gitu nya abdi ngawitan teh kana jaipongan. Terus kana calung. Kubur bapak di Wagal teh kaki pun biang nu ngarojong. Jadi tahun 78 dugi ka tahun 82. Di 82 kita abdi ngalahna ke Kalimantan janten surveyor geodesi 4 tahun di itu putus eta tapi tetap di ditu ge gaguar we. Jadi aya injilna abdi mah aya injilna ti kawit lanong dugi ka
senina diguar gitu dari dalam herbal teh gitu. Oh, iya. Mertua dia almarhum upami aya naon teh. Jam lewo obat ieu naon nyana di Bandung pelakeun di dieu. Oh, gitu. Gitu. Ya eta ge ngingan gua cenah budaya-budaya Sama Pai, ada obat roromeheun naon teu kawat? Obat roromeheun obat naon? naon di kadekan ku kawan. Cenah obat Orang Medan mah kana. naon? Kana naon. Pertama karena naonnya saya kira-kira nu kasar mungkin. Kana batu. Kenapa batu? Sekarang dia mah kasohor itu tadi di SMP khususnya pada di SMP Tilopat kan sana mihajam di SMP Tilopat kasohor nama istilah mah si pada umur dari Jawa murtad apa bae Jawa murtad masa untuk agama na murtad gitu jadi tuh kita tahun 82 itu habis di tahun 78 Dan eta meureunnya ku hampir karena budaya Sunda. oh Ignoran tuh bagus. dah itu Mun aya si Bamus rame. benar si Pak Mus biasa orang si Pak Mus Yang pamus teh tos lami. tos lami kawin tadi dia menuju sok Nadagung di tahun Samarata manen Tahun salap 2000 genep. 2006 2006. Sareng Pak Mus. sekarang ngalayan jadi akhirnya dan bukan we hungkul yang teman teu Kayak mah Pai titan nemang ge mah. Iya. Tas mah itu kurang ke orang terasnya. Bincang-bincang tas kupingan sim kuring jeung si Uwan teh aduh oh ge anak deui anu perang tos mayung dina pop Sundahan. alhamdulillah Kesahan urang di buat nyawanya gitu ya. Ah pagi sadayana apa itu? Wadi saya penayeuna. Biar penasaran. Apa itu pagi sadayana ayeuna teh urang prung we nya, urang dibuka heula ieu ngaguar obrolan budaya Sunda dina wengi ayeuna teh sim kuring teh katugasan ku tim kreatif teh bade ngadugikeun penyanyi Sunda terbaik. Nah, paling teh di teh aya 10 tah. Disebutkeun teh engke paling teh anu 3 teh eta teh sinden legendaris saha cenah urutan ke-10. Nah, urutan ke-10 teh di dieu pagi sadayana aya nu disebutkeun Rita Tila. Wah, untung teu tilas geunya. Rita Tila teh penyanyi yang satu ini memiliki suara yang lembut dengan kualitas yang sangat luar biasa. Lirik dan cengkok Sundanya sangat ajib sekali. Oh, hari ajib iya benernya. jempol opat Ajib syukur. Enggak kayak pokoknya. gak gini kan udah jempolanana Tah pangitan di dieu teh salah satu tembang hitsna anu jadi kokojonan teh nyaeta berjudul Teuteup Jeung Imut. Wah, di dieu teh. Rita Tila pantas berada di urutan 10 besar penyanyi Sunda terbaik. Eta Rita Tila katanya. Tah sakantenan biografi Rita Tila teh bilih naroskeun can urang mana Rita Tila gitu. Tadi dia disebutkeun nama lengkap Rita Tila. Tempat tanggal lahirna teh Sukabumi 16 Desember 1884. Orang Sukabumi ya. Urang Sukabumi. Keningannya ieu teh anu Anu ieu mah tahun 84. Di mana cenah nama popna teh Rita Tila, nama nu ngetrenna. Terus anjeunna teh menyelesaikan pendidikan palingan wah mana Di cenah mana? S2 jurusan musik UPI Bandung. iya Da pangitan nya keur mah aya teureuk bakat disusul ku akademi luar makan biasa. ame macamnya Abdul Abdul pisan sapertoskeun Neng Ola. Neng Ola teh lulusan S1 sami jurusan UPI. musik UPI Bandung. UPI Bandung. Gitu etanya. Mudah-mudahan Neng Ola beuki wah nya. Amin. Masa kampung luhur tah. Ada suruh kamu tuh deui. Kedah ngapung deui. Kenapa kalau beuki luhur teh eta. Naon bae cenah prestasi anjeunna, prestasi anjeunna teh pang sadayana di dieu bisa gedengan anjeunna jantan artis pop Sunda teh hiji juara kawih sa-Jawa Barat. Wah, nah saya namanya. Anu kadua oge penyanyi daerah terbaik tingkat nasional. Tuh, tadi kawih sa-Jawa Barat, terus pangitan ieu. Juara 1 kepesendenan Piala Titim Fatimah. Oh, eta. Legendaris. legendaris oge di Fatimah Oke, tanya. Anu salajengna oge anjeunna 2 kali menjuarai kepresidenan Piala Titim Fatimah. 2 kali disabet ku anjeunna kitu eta.
di Tatila. Tah anu aya hiji deui terakhir palinten perolehan penghargaan gubernur sebagai penyanyi pop Sunda berprestasi anu lebihna dalam acara anugerah budaya. Tapi aya informasi terakhir wa Naon cenah? alamat rumah ini jadi semua kan. Bagian Kang Aya. lain Sebut deui gitu. jika nama kudu ngadeukkeun si Uwa sabab alamat rumah teh komplek Kopo Permai. Permai 3 Blok 8 CDF nomor 38 Bandung. Salikna di Bandung. Upami nyebatkeun urang mah pentingnya urang mana da lahir di Sukabumi. Ngan ieu tempat tinggalna di Kopo Permai. Catatlah kitu eta. Orang kadit lah. Lanjut Wak geuningan kieu oge da menurut Wak gitu ngembangkeun potensi nu aya dina diri khususna misalkan saperti kieu. Pengaruh lingkungan bisa berapa persen? Contohnya teh misalkan ngembangkeun diri potensi lah gitu eta. Terus pengaruh lingkungan dina diri mah paling ageung. Nya pengaruhna lingkungan dina sakedengeunana budana oge dina keluarga eta paling ageung pisan. Nya kita mikir 60%-an lah. 40% paling dina diri. Nya perkembangan diri. Nah, sedang perjogi pisan dukungan ti lingkungan gitu mau. Kita pangitan sakit. Mata panginten oge nya kunaon para artis meureun caralipna di Bandung. Di Bandung kayak gitu. Kumaki pengaruh-pengaruh Pengaruhna Lingkungan mendukung. Da salib kan ayangnya di urang di Ciawang seueur. Juga ada potensinya, potensi. Tapi kus kumaha Kirang dukungan. Kirang lingkungan. Oh, ada Bang Rojo. Asa kitu-kitu na we. Upami manggung teh asa Ciawang mari pangetan ternyata pengaruh lingkungan itu sangat besar. Sangat besar sekali. Utami pangetan kantenan upami nu kahiji bakat, kadua nya potensi na disusul ku sakola mah biasa yang munanya. Nah, gitu. Masagi. Masagi. Modai kabungkur eta di kuliah di mana? Papua pas astrologi. Jurusan tatakologi. Oh, jurusan tatakolan ya. Ieu teh ngaramodan gitu. Roja ngomongin kalau Kang Mumuh. Kamu hadir. Kang Prabu Ano mah mau waka manco sana anjing kan Hans na mangga. Roja ngomongin Roja ngomongin Kang Teh Ayu di Bandung. Teh Ayu di Bandung. Rencangan di Bandung. Rencangan Kang Hen. Oh, Di Bandung. di Bandung mohon di pada suka. Pokona mawa anu kasebutkeun Tasik Bandung Garut mah. Pokoknya mah deket pokoknya. Jadi upami penat jeung orang Bandung teh asa jeung urang-urang Ya, lain gitu. gitu. Kulo mana. Terus pangitan tadi we deui ternyata faktor lingkungan, terus faktor pendidikan dukung bakat. utamina karena prestasinya Ya, mulai. prestasi. Nah, tadi oge di Tasikmalaya pada khususna teu salin ahli seni seueur. Nu gaduh potensi, nu gaduh katiasa sanesna. Tapi panginten kumaha lingkungan anu kirang mata payah na we. Tah panginten urang salaku anu ngaronak keneh ka hayangnya. Wah, mudah-mudahan teh kapayuna ngaronak katiasa. Mulang usaha we di Tasik. Gitu. Ahli seni bela diri teras debu sanis tantana anu sih aya pangintennya anu tukang sisina di Tasik oge. Kenatingan teh gitu. Model Ibu Ika. Ibu Ikanya eta. Teras panginten sebantar kurang sadaya pesa. Neng Dita. kita. Saha Kang En? Tiba itu juru kawin Sekar Putra teh saha? Ambu Isur. Ambu Isur. Ieu masih Ambu Isur kurang di mana? Kurang cenah ngawin ketika subuh pada. Tah pergi sadayana eta posisi ka-10 paintan ratingna diduduki ku Rita Tila. Ayeuna paintan saha cenah nu ka-8? Tah nu ka-8 mah di dieu teh wa aya namina teh Yana Kermit. 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 Latihan kita Ieu teh Yana Kermit. 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 Nah.
Panjenengan di dieu teh Pagi Sadayana di posisi kasalapan ditempati oleh Yana Kermit. Beliau adalah penyanyi dan pencipta lagu-lagu Sunda yang hit dan bisa disebut Sunda hits maker. Oh. Beberapa lagu yang populer dinyanyikan berjudul Ojek. Ojek kesingkatan. Ongkosnya jegan. Anu ku Kang Uyan ka pukul medannya. Mohon panggil lagu nanti. Ojek. Ya eta paling hit tuh tadi. Paling hits Ya, kamu. paling hit. Wah, eta teh tukang ojek ngasa. Urang dilagukeun. Ulah jeung wengi kalau Kang Kamal Sahrial, Wow. Mangkule. Lain juga nama eta di kafe Incut nih kieu we. Wilujeng wengi lah Mangkule. Lagunan satena manis-manis gitu. Manis-manis. Poem sate Poemnya? Atau strike. Terus rek saya. Dilajengkeun. Teras painten di dieu teh anu hisna teh judulna Ojek. Teras lagu Neneng, Ayun Aming, dan beberapa tembang ciptaannya yang populer diantaranya Ulah Cerita. Tapi cerikan. Ciptaannya Kermit gitu kan. Namun kan ulah cerik teh sok yang cerik. Kumaha da cek Naon mau. cenah eta Cek mau naik kieu. Ulah cerik, tulis cerikan. Tarimakeun jadi kuda. Duda. Oh, duda. Aduh. Eta biasa geus kareureun ya. Lajang sadeui cenah ulah cerik, jeung janji bogoh kasaha, curug jinulang, teras dan lain-lain. Kalau disebutin satu persatu mah sumur Bisa. bantai. Soalnya lagu-lagu karya Yana Kermit mah, karya Yana Kermit banyak populer, mantap dan luar biasa. Nah, di dieu teh. Apa yang tadi dia Pagi Sadayana henteu di-includekeun urang mana ya. Nuhun, pengen eta mah tiasa digali ku Pagi Sadayananya, urang manangan paintan cekap informasi sematawi kan anu nyiptakeun ulah cerik teh Nah, paintan eta anu kasalapan Pagi Sadayana. Lajeng paintan posisi anu ke-8, anu ke-8 ieu sebenarnya rada asing ya gitu. Kumagi paintan dameannya ieu teh. Kantos para wagi mah paintan anu resep kana pop Sunda mah kantos terang. Saha cenah anu ke-8 teh aya namina Ria Fitria. Ria Fitria teh ieu teh Mojang Bandung di Bandung. luar biasa Bandung Persib ya. Bandung. Tasik nu urang Persib. Tasik urang Persib nu aing. Neng urang mah aya teh. Aing nu siasa. Aduh. Ada salajengna di dieu teh Mojang Bandung lahir 10 Juni tahun 85. Penyanyi bintang kantos ngilingan di KDI 3 cenah aja. Ria Fitria dikenal dengan lagu Sunda Bogoh Kasaha. Ini memiliki bakat musik sejak SD, namun baru mulai serius menginjak SMP kelas 3. Awal karirnya yang sering mengikuti perlombaan, dari perlombaan pengalamannya bertambah sehingga mendapatkan prestasi yang luar biasa. Lebet 10 besar KDI cenah kitu eta. Eta anu menduduki anu sarjana oge aya, naon cenah prestasina di teh aya juara 1 lomba nyanyi di Indosiar tahun 2002. Juara 1 lomba nyanyi di SCTV di Sabet pokokna kabeh. Wah, eta namanya. Aya oge luar biasa di dieu teh, ternyata mempunyai jejak sejarah juara 1 MTQ tingkat Jawa Barat. Pancak pisannya eta mah tina senina. Nyanyi oke. Iya. Kori oke. Luar biasa. Alhamdulillah. Maka upami Gusti Manyawaya masihan katiasa luar biasa. Asal urang daek Manyawaya. Ngorengna ngajalankeunana. Utamina mah painten urang teh ngarawatna nya. Ngarawat. Anu sesah mah ngarawat Kang Opa. Eta upami rarawat. Ngarawat lah. Terus pakai ngambil bisa. Ayo rarawat. Cenah kangen nu ieu tuh rek perawatan badan. Keberhasilan wae. Tadi kan masih linggis, utama penonton galang gitu. Aduh, Kita Orang kulingis teh kakil. kunaon? Ku jarum pentul. Kejar betul. bajoskeun namanya. Terjelaskan teh. Goblok dumpit juga balon ieu nya. Oke, painten Pagi Sadayana dia
bisa gedengan anjeun jago nyanyi oke tiasa MTQ musa bapak wakil pulangnya luar biasa. Nah juga neng olahnya neng olah kita kayak borok neng olah borok saya tak pergi sadayana sementawis namanya di posisi ka dalapan wah biasa kurang rada istirahat ya wah selangkah. wah bisa pada iya bisa pada ngopi belinya sebenarnya Oh iya siap. jadi dia mah panginten sok lain narona pada sereungit tangan diduruk we Durukan. nah kita pergi sadayana ayeuna kurang nostalgia hiji lagu pengodai lagu nate ieu teh ieu mah lagu danya hasil karya Hasil karya. lagu Kosipa Wah. lagu Kosipa pangitan ki aya kaitanana sareng deretan artis teh ya. Siap modai Boleh jangan ngomongnya kau Pak Ustadz Nandak. sakola Jadi jangan ngomongin. jangan nanangnya Pak jangan nanang ujung manco aduh ya gustinya kurang prung siap modai nyiar nombokan kekurangan gaji sabulan kenyukupan tungtung naguda gade bari jeung capek ate marang geus numpuk di bagade geus beak gadekeun kabutuhan teureun ke listrik jeung sakola unggal bulan teu boga aya nu ngabejaan mun butuh kaperluan minjem teu harese cukup make KTP nurutan tatangga ka Kosipa pak najan mayarna unggal poe kabutuh mah kumaha engke sugan isup pageto pilih pasangannya nu penting mah diimah ngejo la 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 geus beak gadekeun kabutuhan teureun ke listrik jeung sakola unggal bulan teu boga aya nu ngabejaan mun butuh kaperluan pinjem teu harese cukup make KTP nurutan tatangga ka Kosipa najan mayarna unggal poe kubutuh mah kumaha engke sugan isup pageto milik masahannya nu penting mah diimah ngejo
Paling sadayana eta teh lagu kasih. Suaranya kan Eta teh pangaruh ieu Pengaruh naon? pengaruh naon teh sound. Ada pengaruh sound Pengaruh sound. tapi dah henteu aya emang bakat di Aya. mana aya geuleuna Kahiji bakat ku butuh. ini lagu pasti Pak nu penting mah ngejo Itu dengan gawir. karena kawin ge Aduh. Kanggo pae rojeng nge kanggo Kalau sana nih. Teh Sunarti di Garut. Wah. nanti di Garut. Teh Hende rojeng wangi Teh Hende. Salam ka orang Garut. Salam ka orang Garut. Eta teh saha Kang? Raka Putra Punwa. Wah, putrana gua kakek. Lain cuk warginanya. Lain ada sama budaya. ya Kang Opan itu dah asli nama ibu nama Sinden. Iya teh. Gusti. Manduka ya mah jadi aduh cita teh kumaha. Maja teh cek induk nama. Da mana mah goreng batu cilung. Tuh, itu silong mah panggilan Kang Opan tuh. Eta mah Mas Suri. Suri. Oh, sorry. Oh iya tanya ibu nama Sinden, Sinden. Sinden. Palingan jika bantah. Tapi kayak teh Kang Opan beli gunung teh Ulah kira lah. Kayak di Pareman. Pareman. Suara yang bawa sop angkat kursi balik mobil. Peta bagi sadayana hiji lagu nyawanya karya lagu teh da karya cipta. Karya cipta. Apa wah gua aya pengalaman di lagu. Sapartoskeun jiga abdi we bayar. Da saya teh nyiptakeun lagu teh tah teu bisa gitu. Cing ieu mah sugan gua gaduh pengalaman. Cing kira-kira teh kumaha kitu eta lamun hoyong bisa nyiptakeun lagu teras panginten batur mah jiga nu hari punya nyiptakeun. Ya gitu. 10 menit jantan Oke. Orang mah 10 bulan tuh jadi. Cing mah kumaha menurut lawan. Ari kumaha da wages. Kamangen-mangen awal memang tilu seni lagu gulung tika pungkur gitu nya. Tapi dina nyiptakeun lagu mah tahu Tahu. terutama ada marumpaka. Oh. Begitu ada marumpaka teh tahu upami ngalagaman mah. Mun upami ngalagaman mah ya sok alhamdulillah gitu nya ngade ngalagaman mah mu dina nyiptakeun rumpaka Lumpakannya. duka belet pisan itu. Apa? Wah, pengaruh rambut. Duka pangaruh rambut teh duka kumaha atuh pokona belet teh pokona marumpaka teh. Ngan terang aturan nama kada kieu tapi nggak ada mata kamana teh imajinasi teh aya gitu. Eta mah Hari itu cete anu silung. Mana bisa nyeun eta biasa ku gulung baut cete. Wah, dina manuk ge kan aya manuknya tilu di pasar. Nu ieu gacor, nu 300.000, nu 400.000. Ya, terus Aya hiji nu teu disada, eta harga sabaraha? mahal mana? Mahal nu teu disada. Kunaon? Nu ngalatihna teh. Ah, alasan teh. Alasannya teh gitu. Oh, itu di nasib lagu teh. Gua mah tahu selaras nama gitu gina. Ya salah sama eta mah kumaha nya. Jadi kabayang gitu. Nya, Ieu di narumpaka. di rumpaka teh kabayang gitu. Pengen hari gua marada biasa salis nganadaan ngalagaman. Oh, sehari-sehari Dina gitu. rumpaka meureun Kan kitu. maka mah ngojot. Sana Sri Puri ngojot. Tadi kangen mah eta teh rumpaka mah saudara lamar. Nanti teh ngalagukeun nya teh bisa. Nah, urang si kolaborasi teh dia. Nah, gitu. Da panginten oge anu sang pencipta lagu sanes kanten seseureun pandaguna mah ku artisnya. Nah, gitu. Vokal sanes kanten gitu. Gua gaduh pengalaman. Itu dia kalau pas aya genep deui. Dina beli cak nggarap teh. Di dapur, di itu di dapur. Di dapur kan emang. Kajian cara kieu mah motor inget untuk tuliskeun. Saya harusnya kieu. Bari loba-loba teh pek we dahar kumaha Anu penting. Iya, gara-gara kena bukti. Pamita saya tadi iya sampai iya. Nah iya tuh wah jadi wah mau. Kita sampai sudah iya deh. Apalagi sadayana urang ngajengkeun nya. Tadi di dalam ranking ke-8. Ayeuna ranking ke-7 pagi sadayana saha? Di dieu ranking ke-7 aya anu disebutkeun
Bungsu Bandung. Ya, Bungsu Bandung, tenar, Bandung wae. Bandung, Bungsu Bandung. Sumedang betul pas pas. Sumedang. Ya. Target teh pergi sadayana hasil karya Bungsu Bandung sudah tenar sekali di antawisna mobil butut. Mobil butut. Surabihaneun, talak tilu, geningannya seueur. Oke beberapa judul lagu nu populer yang dimiliki oleh penyanyi Sunda kelahiran Sumedang. Di Sumedang. Anjeunna teh lahir 5 November 1862. Tah kamari anu terbarunya Bungsu Bandung teh dasar jodoh. Kumagina di anjeunna mah nyawa seniman. Oh, seniman adik gaduh pengalaman itu ye nyanyiikeun lagu Mobil Butut. Mohon. Dugi ka dicanak ka Kurus, lagu Hakim Pajul, Jul Karnaen lingina di Bandung. Dugi ka dicanak ka Pangandaran, hoyong mangalagukeun Mobil Butut. Nuhun. Janten pada waktu lagu Butut emut jeung Hakim Pajul Karnaen di Kudus saya nelpon kayak itu. Sok di ongkosan ka dieu pokona lagukeun Mobil Butut. Siap di ditu eta nu ngagitaran nu ieu ngeunang-ngeunang sagala pina da saminya karawitan Jawa sareng Sunda mah sami. Betana mohon ari Sunda mah kan tamina tilada, ari itu Ciloru gitu. Ciloru gitu tah. Cilorunya. Alhamdulillah abi eta. Dan wah eta mudik eta ka Dah, saya mudik caket deh. Caket. Mohon kejaksaan teh caket sareng rompok tadi gitu. Saking tenarna ta Bungsu Bandung gitu. Rumawi pangitan di dia oge Bungsu Bandung teh eta teh sok disebat oge pangitan si centil. Ya, gitu si dia. centil. Da emang kitu nya. Iya. Tinggal dantosan segala rutinannya. Ciri khas eta mah Ciri khas. mohon. Eta pangitan upami urang oge ada ciri khasnya gitu ternyata. Abdi sarikeun kangen oge gaduh ciri khas. Ya, murid teu. Di sini disebut kubatur kan. Ambil gajah eta teh ka. Daripada disebut kubatur mending aku. Serangan Apaan? Tilu 7 BT geuning ka opay. Jadi mi haluan dan gelan. Eta Bungsu Bandung pagi sadayana peukeun aya di urutan ka-7. Ka opay. Ya Ustaz Roni. Itu. Oh, aya Pak Ajengan. Pak Roni. Aya Ajengan 2 nonton. Atur nuhun Pak Ajengan eta teh di Taraju Cikodeng kan. Upami disebat ka aya Mang Roni. Mang Roni. Anjeunna teh panginten sami salah-sawiosna guru pengajarnya pengajar itu di Taraju deui. Lujang wengi lah Pak Ajengan kitu eta. Tapi eta diteraskeun Bungsu Bandung ini memiliki nama asli Hajah Mimi Setiawati. Nah, jantan nami panggung. Nami panggung nya eta Bungsu Bandung teh. Jantan di dinya teh da upami naroskeun mah Hajah Mimi teu wawo. Upami Bungsu Bandung apa? Sampai uling aya ka wagenya, uling aya nami asli teh. Nya tos lami ari mika resepna kana laguna. Tos lami ari nami aslina mah Pentan sekali dari nama asli dari Bungsu Bandung ini adalah Hajah Mimi Setiawati. Ia bertahun-tahun lamanya menekuni dunia musik. Tak heran jika ia kini dikenal luas dan digemari oleh banyak orang Sunda pada khususnya. Kemampuannya tidak terbatas, utama dalam menciptakan lagu sekaligus menyanyikannya. Pencipta oge. Jantan aitosnya di naon teh didukung ku saneskan kananya pengalaman pada khususnya Pengalaman. jika tadi teh atuh nyiptakeun lagu teh juga meuli suku. Saya potret jantannya. Gitu ya. Mas Api ya. Ya tah sapotos api nu di. Wah, hasil karya anjeunna para seueur kitu nya eta. Utamina pangitan di akademisina anjeunna oge. Saya pangitan hasil karya ciptana anu mana pangitan hiji teh anu bade kamari teh simkuring ningali dina Instagramna Api Dudi anjeunna teh bade ngaluncingkeun lagu da pokona mah jiga lagu corona awitanna teh cing atulah itu eta cing atulah dinyanyiikeun ku istri ciptaan anjeunna bade launching di Bandung di sababaraha stasiun radio di radio kenal stasiun mun di Cisayong mah stadion gitu. Rek
mancing di stadion dan tiga rek main bola. Tapi doa anak itu kedayangan nya mudah-mudahan eta lagu nu api dulu teh sing Sing iya. viral. Cek produk aya Suksesnya sing viral rek aya mah. Oke, nu salajengna pergi sadayana di dieu teh di samping mempunyai naon teh nya skill dalam menciptakan lagu dan bernyanyi, Bungsu Bandung pun pandai menarik jaipong. Walah. Komplit ya kamu Pak. Komplit eta mah multi talentan. Multi talent. Multi talenta, ieu mah multi talenta. Dari multitalentan mah tuh teknik sikan daging bawang bisa. Tapi sebutnya multitalentan. Itu bahasa eta. Eta mah untuk membahagiakan istri. Istri itu titah ke dapur, penting mah bagian suami di dapur mah. Tinggal wetan nyusul kumah wanda nyapu Ku pembantu. buat lain gantengnya. Ganteng kurang. Nah, Pangintan, oke, kaitan nami Bungsu Bandung. Ternyata Anjeunna teh pan lahir di Sumedang, ngaluduhan nami asli Haja Rini Setiawati. Terus aya oge Pangintan di dieu teh Bungsu Bandung teh telah melahirkan puluhan album yang banyak disukai oleh para penggemar, terutama lagunya sering dinyanyikan oleh penyanyi top sekarang gitu. Ieu Kang Ayang pengalaman Pak. Kang Ayang mah pengalaman manggung dari panggung ke panggung gitu. Karek tunan disabat kau nama. Wah, pongdut. Kang Ayang, pengalaman Kang Ayang. Lagu anu sering dinyanyikan aya artisna mah sok getos eta tapi tos gaduh grup nyari. Gentos. Anu sering tah. Nah, mohon wae. Mohon. Paling wayana dasar jodoh. Dasar jodoh. Bermata akilung. Etanya anu ieu. Nyeri-nyeri teh nya. Kami. Enak, ya. Nu sering oge udah di mana-mana hampir gitu ngalamunnya. Pengalaman Kang Ayang oge pengen anu hese katanya, anu hese di ngendangan. Nah, lagu versi naon? Laun gitu. Anu lagunnya. Anu lambat rada kaca dia Canggih. gitu ya. Da pangintan kumargi penten teh mau nanya, ngendangan tegungan, keliningan. Kan pangintan upami lagu-lagu anu ngebeat mah. Anu ngawilat panginten rada sesahnya ngawilat mah. kadang nganggo ieu ngawilat mah kadang nganggo sere salam. Tas digentos. Terus baru. Restoran Samin. Rajang wangi ka Kang Heri. Oh, eta mah juragan sound system atuh. Sound system. Kanggo Raden Arif oke di Malaysia Lojeng Wengi. Oh, Bos Arif, Lojeng Wengi Bos Arif. Eta teh rencangan Ipin Upin. Kang Heri, cenah teras ieu Kang Heri Haryanto. Itu. Mobil butut Mobil lah. lah. Lain aya kana lagu mah kayak mobil butut. Ai make mah mobil Anyar. Aya si kuput kudu didorong. Si kuput kudu didorong. Kayak kehidupan hayu we dorong gitu eta. Tah bagi sayana pangintan eta anu posisi ka ranking ka-7 nya. Anu salajengna aya ranking ka-6 ya. Ranking ka-6 masih buring wah terang ieu mah parantos pira. Saha? Rika Rafika. Oh, ada Rikanya. Nah, si gua mah aya saeutik sejarah Rika Rafika teh teh. Ieu sanes anu kumaha ka ieu teh? Sanes. Oh, sanes. Berarti acan. Acan. Tah Rika Rafika bagi sadayana sim kuring kenal kali Rika Rafika teh. Sanes kenal atuh nu mewawuh. Terang. Sanes mawuh terang pamrok teh mah sanes. Ya. Tinggalkan sim kuring teh latihan lagu Bangkung Hida. Aduh anjeunna vokalisna poe sempatan sim kuring mah sok cenah ngalih Bangkung Hida kitu we ngebeat dan. Aduh. Eta Rika Rafika bagi sadayana ranking ka-6 dina penyanyi. Tah, kumaha cenah di posisi ke-6 ditempati oleh penyanyi Sunda asal Banjaran. Banjaran. Bandung Gede Bandung. Oh, Bandung Banjaran. Rika Rafika. Nya. Sareng etikus endang caket. Rika Rafika
Perjalanan karirnya dimulai sejak kelas 3 SD hingga berbagai kejuaraan telah diraih. Antara lain juara 1 Pasanggiri Jaipongan. Jaipongan oke. Sanaon cenah sa Jawa Barat pada tahun 1888. Anu salajengna juara kahiji Pasanggiri Kawih Sunda karya Mang Koko. Nah, eta teh anu sesah teh geuning-geuning Sesah karya Mang Koko mah kitu eta. Eta juara Jaipongan terus juara Kawih Sunda oge. Anu eta tahun 1988. Oge aya juara Pasanggiri Tembang Sunda UT PT Pindad. Wah, Pindad di Bandung dia di Gatsu. Gatot Subroto. Di Gatot Subroto. Pindad ke-17 tahun 2000 kemarin di sabat ku anjeunna. Terus HUT Korpri ke-32 di tahun 2003. Juara Pasanggiri Festival Sinden tingkat nasional di sabat oge ku anjeunna. Ah, ieu luar biasa bae nya kitu disagiringan. Teu wungkul kananya salah sama kitu. Ngan pedah aya anu langkung di dalami eta ditonjolkeun. Ditonjolkeun anak. Wah ditonyolkeun. Kade ditonjolkeun. Urang lingker. Ditonyol Siwa kena gawir wae. Dari situ dari kerut. Kena gawir wae ya. Gawir deui we. Anu salajengna selain sukses di panggung-panggung festival, kesuksesan Rika Rafika juga dibuktikan dengan beberapa kali menjadi duta seni ke berbagai negara. Wah, luar biasa. Seperti Rumania, Skotlandia, Yugoslavia, Yunani, Abu Dhabi, Prancis, Belanda, Jepang, Korea. Wah, Terus legok tapak tadi. Iya, mah. Pasti bisa rupanya. Legok Legok tapak masih anom deui. Anu kene oge ieu teh tah nu kieu anu kudu dibudidayakan. Jika kana jaya, Angkatan Jaya. Udah kahiji geulis. Anu prestasina luar biasa. Iya, salira lempai ke sapatos itu. Ieu mah tuh buntelan karung. Pirbadosa. Pirbadosa buntelan karung, pirbadosa tuh. Ada tau punung ya. Oal mal punung. Langsung. Lain cenah ge. Aduh, doana. Alah. Gogonyangan bari sadaya. Gogonyangan emang. Saeta panginten saderet prestasi Rika Rafika. Maka panginten ketika dionang usaha wae bade acara naon wae aya pangalaman pamjara mah siap. Dah siap. Oh siap anjeunna kitu eta. Tapi internet teh pergi sadayana salah sawios naon teh artis atanapi penyanyi pop Sunda deretan ka sabarang teh? Kagenep. Kagenep. Wah, Apa? kulan. Tapi anugerah. Wah. Eta teh naon teh anu teh? Singkatan atau TBD naon sih TBD? ITB singkatan. Sampai serang SD sekolah dasar, Oh. SMP sekolah menengah pertama. ITB Singkatan. Jika cek simanya ulah kan bodoran emak. Ulah eta Bodoran emak. Bisa garing teh. Masih nyebol lah ku Kang. Siapa mah ke gaalen. Baik pagi sadayana pangitan ayana urang ngeukeun heula nya. TB Anugrah toko bangunan. Bangunan. Barelo. Oh, cenah betul. Ada beli toko anugerah tata busana. Silakan. Untung toko busana wae. Mun teu tamal ban. Ini lepas artos ya. TB Anugrah toko bangunan Anugrah nu aya di Kampung Ciawang RT 15, Desa Ciawang Kecamatan Lewisari, nyayogikeun sanes kanten bahan bangunan. Yang tawisna Bata, batu, kayu, Urap paku ya. urap paku. Anak urap. Asal teh kai